tah itu carita cariosna pingawitan orok tungjantan murang kali terlepas tina tanggal warar kadeudeuk sinareng kanyaan ibu sinareng rama sok aya paripaos kanyaah ka anak lir ibarat nanggeui naung kokonengna dinangna dinengneng diusapan dihariringan lagu ayun ambing lamun hidup perungsing dina wancina tengah Neng Siska karaos ku mama sareng ku apa cikeneh asa kamari ayeuna hidup parantos dewasa sakadang deui saja manjing rumah tangga nyukcuk gaul rasul mapai tapak papagon agama dah hidup parantos dewasa mubuh lamun puasa mama sareng apa terido mun kedah pajauh dewasa lamun kedah paangga munggu kitu kanya asrang kadeudeuk kolot berletik melang ku letikna tos dewasa melang ku dewasa nanging parantos kudrat di rumah kawasa lamun gantung kurang paling istri tinantos baris dicanak ku jantan carogena upami gaduh murang kali pamagan dinantos kedah ngiri karo jantan istri anu kawitna unggal dinten unggal wengi hidup tetapi ti ibu sinareng ti rama parantos nikah mah hidup tepat bakal patebih nanging satu acan hidup niang ka alam rumah tangga supados perjalanan lancar teu aya halangan sinareng harungan dina rumah tangga na hidup lungsur langsar runtut raut sauyuna teu aya deui anakna kedah bersih tina dosa ka ibu sinareng karama kedah bersih tina dosa ka Allah Subhanahu wa taala umargi dina katerangan parantos kauningan Allah Subhanahu wa taala moal ngahampura kana dosa eta manusia sehingga eta manusia teu acan meunang panghampura ti ibu sinareng ti rama Geramayun anakin ka mama mangga satu aca sungkem ka mama sinareng ka apa urang munut ridho Allah Subhanahu wa taala kumalakuman raja Bismillah sejak sewujud ka induk ayu Bismillah sejak memuja ka Bapa tampal raja wiwitan kamalan lahir rawayan sumaja marah sampean dari no Neng Siska geura bersihkeun mana hidup buka salebar-lebar umargi teu aya deui anu baris mulang tarima kana jasa sinareng kana ibu sinareng rama lintang tinggal kaduhan putra sinareng putri anu soleh sinareng anu soleha umargi jasa sinareng tanaga ibu rama teh lamun diukur sareng berde ka gunung diibaratkeun sareng legana sagara moal aya nu ngimbangan teu aya deui lintang ti urang hormat tilawat pada jantan ibu rama anakku cepeng panangan mama tetep mama teu
mama tetep heula pamong teu mama anaknya. Mama tetep pamonteuan Neng Siska. Tepatkeun dua tetep anu pinuh muka deudeuh Akwalis. Ibu Sinaran Putri. Anu sakadap deui sejak baris pakabieu Neng Siska sejak nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi dosa Sinaran kalepatan. Mudah-mudahan luntur galih ridho mana mama biasa ngapunten karena dosa Sinaran kalepatan Neng Siska dikawin ngacik dina rahim tuk dewita ayeuna dinantos anu nami naga putra seueur kahilapan anu janten ibu Sinaran Rama. Disuun pandangan mama. Ibu kujayan akis yang jauh. Sesup pandangan mama. Mudah-mudahan punya pandangan mama luntur kali ridho mana mama ngapunten karena dosa sareng kalepatan itu. Gaya Allah Subhanahu wa taala ngapunten oge karena dosa sareng kalepatan itu. Berat hati najat mama berat najat terasa berkedah paanggan dan para testampir di Gusti Anu Maha Suci berat hidup didoakeun mama dan bukan diperintah najat diperintah dosa sareng kalepatan hidup harus dilakukan mama. Neng Siska mungguh itu kayaan sareng kaasih anu jadi ibu sokan tenang sakadap deui baris paanggan brah disarengan ibu anu mama. Mama, ditanya menunggu komputer ke mama, nganuhunkeun ke mama, doakeun baik, sing runtut raun. Dina manah pinuh kuunek-unek hoyong kana lisan anu panjang lebar ka mama nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun piluhan nanging lisan dewasa kendal katutup ku cisaca anu karantos muruku ieu kawiskeun Neng Siska teh pinuh ku kagilasan nyuhunkeun hapunten ka mama. Mama diwalan segala kesalahan ya Allah minta ampun anak mama diampunkan Neng segala banget dipeluk di mamanya Neng Siska. Anakku di doa mama salamina nyerangan ibu
Elang tong kudu ngajak urang berispa. Selanjutnya eksiskan ngawasi sampean mama. Nawisieun kasolehan anu janten putri anjeunna kersa ngawasuh dangkal sampean mama. Mudah-mudahan ngancing dina panah mama alayan di luhur saribas rambut dihanap saribas dangkal ulah aya unek-unek anu ngancing dina hati sing cupar sing lubar sing ngahaputkeun dosa sareng kalapakan siswa. Raoskeun mama kumaha nikmatna kumaha banggana kumaha kagaduhan urang kali anu soleha anu jarang-jarang hiji urang kali kersa ngawasuh dangkal sampean mama. Ning Siska ngalakukeun ieu teu aya kajabi ieu teu ngabuktoskeun hakikat didikan mama sareng apa tumerang anu janten putri apa sareng mama. Ning Siska janten murang kali anu soleha anu taat tumut hormat tilawat anu janten ibu saudara neraka. Sampean kusaparantos diwasu nganggo minyak seni anu ngadong hartos ning Siska mama nitip sareng apa nitip salamina hidup sing biasa nyungitan nami kehormatan keluarga. Cepeng panangan apa tutup mementu apa tutup mementulan dan Siska tepungkeun panutup anu pinuh ku kaduduh sareng kanyaan rahman sareng urang kali sun panangan apa disun anakku Yusuf rahmat sareng barokah ka Allah. Mudah-mudahan kahesian kacapean ku hidup di alit tubi ka ayeuna segala rupi dosa sareng kalopatan hidup biasa dihapunkeun ku Rama hidup nalayan teu aya gantar kakaitan cupar lubar balumbang timur jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleuk manah anu jantan Rama satu acan ku hidup disuhunkeun tinantos anu nabina ibu Rama parantos mamaklum parantos ngahapunkeun kana dosa sareng kalapatan dipeluk apana
titipan tinu kawasa coba ngelantaran nutu mampu kadang-kadang maka diwasu sampai apa Neng Siska dari emun-emun mangsa hidup kudu hari sok diibahkan ku mama sarku apa dirabayangkeun kumaha kadeudeung sareng ayah apa sareng mama bersihan sampean apa mudah-mudahan apa luntur galingna ridho manahna ngahapunten kana sagala rupi dosa sinareng kalepatan kita. Bila silih cacak pun rasa kadeudeung, bila cupar pun rasa kanyaan. Apa mama mun enjing pageto eng Siska patepi ulah kendak nuntun pidoa dina rumah tanggana runtun raut sauyuna lamun cai jadi saleuwi lamun darat jadi salebah singkiat dina sagala rupi menggoda sinareng cocoba mudah-mudahan pidoa di mama sinareng di apa angin Siska mudah-mudahan dina rumah tanggina sinareng cek ian rumah kami anu sakinah mawadah warahmat salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karantos anakku cari dari Neng Siska pangagungna gaduh rayi mana rayi Neng Siska sabik di dia tuh sabik ini rayi di payunan mama Neng Siska nawiskeun hidup anu saling pikadeungeun saling pikanyaan sirang rayi tinantos hidup antos ngambek antos curaos manang jantan rayi bila saling cumar dan bila segala rupi kalepatan tinantos antos ngalawan KTP ada yang dihapunten KTP kalimat mama sareng kalimat apa sing bahagia sing bangga mama sareng apa mengaduhan kurang kali soleh dipeluk mama teteh salin kadang dipeluk saling hapunten atawi serahi sinamang raka dipayuneun iburana bak bagia ting sakumaha ting bacana anu jantan ibu rama ningal kurang kalihna runtut raut sauyunan saling pikadeungeun saling pikanyahan mudah-mudahan dubika ageng najan baris pajauh nanging rahi raka ulah bade patepi dina ati salawasna sing saling doakeun. Nah, ratos geulis saling bade dina catat apa
Di Nene nyukeun hapunten ka Nene sumpah kan moal aya mama moal aya apa saupami teu aya Nene hidup tangkos kantos ngahesekeun ka Nene kantos diais-ais ayeuna hidup parantos dewasa sejak miang di alam lalakasa sejak ngambah alam rumah tangga mudah-mudahan saparantosna hidup mabersihan diri kudu mangrupi kejodoh dihapunten karijatan Ibu Rama karai kaneneng hidup perjalanan rumah tangga dikiatkeun tina sagala rugi halangan sinaran rintangan. Neng Siska kantos parantos ngahesekeun nyapekeun ka uang ayeuna Neng Siska parantos dewasa bade ngawitan rumah tangga nyukeun dihapunten tina sagala dosa sinaran kalepatan kalaya nyukeun doa restu mudah-mudahan dina rumah tanggina Neng Siska sinaran cepian salamina kenging kabagjaan lahir kabagjaan batin amin ya rabbal alamin.